aya nu kitu, aya nu dihitung tanggal hiji poe anu sakitu Lailatul Qadar, tanggal hiji sakitu poe anu Lailatul Qadar, tanggal sakitu Lailatul Qadar papai miti poe Senin nepi ka poe Minggu teh. Matak diintip eta. Ayeuna naon di euy? Senin yo. Senin tanggal sabaraha Lailatul Qadarna. Ta eta ngintipkeun waktu nu eta. Batur mah ya ti Sawal nepi ka Sa'ban teh kokosehan batur mah berupaya tareka 1001 akal berupaya supaya engkena Ramadan menang Lailatul. Ya mau kakara geus Ramadan kakara inget nya. Hitung batur sakola rek milu ujian urang mah tar milu sakola pas ujian buru-buru milu sakola. Nu sakola terus ge aya nu teu lulus. Komo ieu mah milu sakolana ujian unggul lulus moal kira-kira da. Dengan Lailatul Qadar datang Rajab ngajengje sabar datang Muharram ngajengje di mana ngadeukeut taroki jeung suluk kadot Allah. Ya Lailatul Qadar mah jatah jalma nu hatena taroki jeung suluk ka hadrat nu lain tarlin salikin mah menang Lailatul Qadar. Ngan lamun rek dihitung aya kaistimewaanna mah tergantung makom. Eta mah dinisbatkeun ka jalma ahlina Allah. Lailatul Qadar ahlina Allah mah kitu. Jamu ari keur anu lain ahli Allah mah meureunnan waktuna Lailatul Qadar waktu istimewa we meureunnya. Tukang dagang lamun Ramadan istimewana ti tanggal sabaraha? Tah eta meureunnan. Aya puncakna pan nya. Geus loba duit beli baju anyar tak Lailatul Qadar nanti baju anyar Lailatul Qadar dengan segitu-gituna namun sabna makomna abnaid dunya eta hatena tujuan kana dunya diistimewakeun bener bajuna mau halus batan tukang dikir di masjid Lailatul Qadar eta matak langsung datang keur panyepret laisal id liman labisal jadid. Eta teh keur panyepret ka abnaid dunya supaya jara di makom